Duka kudu ngakak, duka kudu soak. Guys, abi rek cerita deui nya. Kan salaki abi teh nya libur gawe. Da angger we tiap libur gawe teh pasti ngajakan jajannya. Emang dasarna baruki jajan. Neng urang jajan bacil yuk ka Ciwidey cenah. Kan emang aya langganannya jajan bacil di ditu rasana teh enaknya nepi ka ayeuna kapake keneh. Jadi jauh-jauh ge sok di Jugjug. Ya geus lah cek abi teh hayu nya dan ningali cuaca cerah pisan nya pas poe eta teh. Berangkat lah nya. Tah pas di tengah-tengah perjalanan jol hujan ngegebret gede. Ngiuhan salila-lila encan raat keneh wae eta hujan teh. Sabenerna mah jas hujan ge mawa, ngan watir ka budak da hujanna teh gede pisan. Tah si jalan oge geus kakeueum ku cai nya geus banjir. Kan ku pinter-pinterna arurang nya, lain mah balik deui, ieu mah kadon dilanjutkeun indit ka ditu geura. Ngan ari abi mah diteruskeun teh naek angkot. Ari salaki abi nuturkeun angkot nu ditaekan ku abi. Tah pas aya penumpang nu rek naek deui kan angkot eureun nya. Ngilu eureun dong salaki abi oge nya di tukangan angkot. Tah duka kumaha caritana motor salaki abi teh jol ngablesek ka handap. Cek si ibu-ibu anu diuk di gigir abi teh cenah. Neng, itu anu tadi jeung Neng bareng kan cenah caroge Neng sanes cenah. Pas ngaliuk abi teh reuwas dong. Replek lah abi teh kasih mang angkotna teh. Mang, tungguan heula mang, abi turun heula cek abi teh. Pas abi turun di nu angkot teh si ibu anu tadi ngabejaan abi teh ngageruan deui, "Neng, wios Neng mah naik deui we cenah ka nu angkot karunya eta si dedena hujan." Nah, wios we si Aa mah da aya nu mantosan. Naik deui abi teh ka nu angkot. Terus angkotna teh maju deui. Tapi pas begitu abi ngalieu ka tukang teh naha cek abi teh si Aa teh bet eueuh nuturkeun di tukang teh. Soak lah abi teh, mangkaning abi ngan nyakuan duit teh 10.000. HP, dompet di si Aa kabehanana teh. Tapi alhamdulillahnya ku si Aa na teh kaudag deui angkot teh. Tah pas pelebah pasar soreang hujan teh raat. Eureun lah abi teh turun di dinya di nu angkot teh. Ka nu motor deui lah abi teh ka arah Ciwideykeun. Tah pas di perjalanan 10 menit deui nepi ka tempat tujuan teh hujan deui gede. Dibarengan jeung dordar gelap eta mah hujanna oge. Ngiuhan deui abi teh jaba rek magrib, jaba guludug, jaba hujanna gede pisan. Meuni hayang ceurik di dinya. Hampir sajam nungguan di dinya. Hayu urang uih deui we ka bumi cek abi teh moal balik ieu mah. Pesen Grab hese teu aya wae. Terus angkot teu aya nu ngalewat. Pek teh aya mobil eureun duka bade ngecek ban meureun jigana mah. Nyantos lah si Aa teh memberanikan diri nya bebeja hoyong nebeng dugi ka tempat nu rame.